Sekar tiba ing pangkonan benjak ladrang halu mampang ngalih kasep ngalih bangga bangga saha deh datang ngademan newuh pagulingan rana newuh pagulingan rana ya newuh pagulingan rana tumpuk jugung ngawiyungan lalalalalalalangi wa owa ulah kaget euy sadatangna kaula bagea denawa bagea denawa bagea nu yap 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 calik calik mah nuhun euy ya newuh pagulingan rana ya newuh pagulingan rana Datan nira tangedeman newuh pagulingan rana newuh pagulingan rana datan nira tangedeman newuh pagulingan rana denawa ingalaga ya ingalaga din pinasti kersayang wede ya kersayang wede denawa pangawakanana jangkung gede Simaradada dina waktos ayeuna ngan dika
manusia ulah kaget euy sadatangna kaula bagea nu asa karareung ieu aya naonnya asa karareung cicing wa tenang wa aya kaula wa saha ngaran anjeun denawa ngaran kaula lamun beunang dinu percaya ngaran kaula teh Wiradenta Tepino ieu di mana anjeun di ditu bade ka dieu ngahaja aya tujuan naon anjeun ka dieu rek niangan jelema saha nya eta jelema teh rek dijieun tumbal di nagara kaula rek dijieun tumbal teu salah na kunaon di nagara anjeun di nagara kaula teh wabah penyakit di mana-mana ese diobaranana ku itu teu beunang ku ieu teu beunang ku itu teu cager ku ieu teu cager kamari tatanya cenah ceuk beja kudu ditumbalan ku jelema nu pangkolotna di alam dunya kudu ditumbalan ku jelema nu kolotna sa alam dunya bener saha eta teh ngaranna mimitina es tungtungna mimitina es tungtungna cilok lain cilok mah eta mah kadaharan lain tina es eta mah ieu mah es mimitina es tungtungna sudir lain sudir lamun sukir lain sukir saha atuh sok geura caritakeun geura omongkeun geura balaka lamun beunang dipercaya anu bakal ditumbalkeun ku kaula teh daya lainnya eta Semar saha anu diomongkeun ku anjeun Semar ieu paingan darempodan wae ja seseblakan wae ieu hate paingan geuningan arek kieu kajadianana nya ujang duh teu apal ai umur mah nya cicing wa ulah sieun putra wa cicing wa tenang Kang cik pangneangankeun nu ngaranna Semar teh sok kayang diburuhan ku sabaraha ku kaula bakal dibayar asal beunang eta nu ngaranna Semar asal anjeun apal nawa naon nu ngaranna Semar teh kolot kaula hei naon nu ngaranna Semar teh kolot kaula ih kolot didinya nya bener naik didinya saha ngaran lamun beunang dipercaya ngaran kaula Yudhistira teu salah eta nu tukang nu ginding urang kaula Gatotkaca wah saimbang jiga pawali gagah oh meuni ginding kieu pakaian ge meuni rapi ai pejabat mah bedanya
eta nu tukang saha saha itu teh ngalumuk lap naon itu teh lamun benang dipercaya mah eta nu ngaran naon lamun benang dipercaya mah eta nu ngaran Semar teh henteu kudu hese urang neangan teh geus aya di hareupeun panon pucuk dicinta ulan pun tiba teu kudu hese-hese geuningan sapoe ge henteu neangan Semar teh nu mana eta nu tukang coba urang tingali paingan dijieun tumbal geuningan sugan teh kasep Semar teh padahal goreng patut geuning paingan dititah dijieun tumbal da rusak geuning beungeutna oge percis we entok jaluna atawa sawangan nu pada disarua tah arek dijual sabaraha eta Semar puguh da soang moal dijual bisi ayang dihilian jeung nagara dipikeun ku kaula moal bisa wah naon kasep ieu putra geus geureugeutun ieu wa geureugeutun ieu wa geus di ujung ieu wa cicing sabar heula kasep mun geureugeut ieu wa naon wios wa ku putra wa cicing heula hei naon sia kunyem naon eta naon sing ngarewas ge naon pasti ngagogorengnya dah kege apal sia lain sok rada curiga anu harewasan gitu deh terus eta Semar rek dibikeun apa moal Yudis moal hae tu Yud ulah nepi ka dipaksa Yud bisi arek ditukeran jeung masker Yud aduh moal ditukeran lamun kitu carana mah mane geus nungtun Raja Wisuna sia moal diengkekeun sia ku aing mah bakal dipaksa sia wa cicing heula kasep ayo sia di luar ayo sia di nulega ya wendan ayo di nulega kanggo akeun kang mangga agan ulah payun teuing gan jang naon itu deh bapak jajarawokan kunaon itu bapak jajarawokan kunaon macak ulah ditumpukeun atuh wayangna jadi hese milihanana naon Pak itu dudungan gelut bae atuh antep gelut mah geus tuman ieu lain kuna naon sajang paur nah make kudu jeung paur atuh di bedog geus teu neurak bae antep tulungan sakadituna ditulungan teuing itu kuduan ge mahi waktu meureunna eleh Pak lamun ditulungan mah oh sarua jeung marabkeun anak meureunna tuh
tulungan sini tulungan bah tulungan bae antep we tulungan ting teh panglima perang we kudu jeung ditulungan aduh neke ka budak wanian ya kolot udang neke kana tongong deh dae tanengak atuh deh lain ge neke brengsek ieu mah kolot teh aduh seruji teh ngeunempun ge hah ka ditu ah bosen di mah moal tulungan teh naon tulungan wah sabodo teh ngek di video sugan naon aya di naon oh teu nya naon ieu teh mun hayo aya nanya eta geuning dina hatena guguru tuh ulah disangka bodoh ya naon ieu teh jempling kabeh hah aing teh rame ah kade kan ulah payun teuing kan cicing wa pajet sesekali nengeul ge nama ke kudu jeung pajet teh moal pajet lain mun wanian ge sahanapun oge deui leutik tewak maneh teh paduli leutik beda jeung kaulung gede bejana mah jangkung gede tapi nyatana leutik keun mae teu jadi masalah ayo sia weuy karasa sia hah nyeri nya borok teu karasa se tiis gitu di tenggelan deh kulit kilangan alah ini dibobotkeun sakaligus euy aduh ayo sia moal mundur maju satu mundur pantang pulang tenang lu jangan sering berjuang di medan perang ngayonan musuh-musuhan aduh meni nyeri ayang kana goomong kana kempul ayo sia nyaeta kitu aya panggilan leutik mamung digoongkeun aduh alah ampun
modal sia. Can ngomong kene. Ayo hudang bisa ngan lulus. Pan bieu diperekpek. Ayo sudah. Aduh bang belikan obat heula tujung 2000. Da eta lamun ditolak linu. Anu ieu anu murah tolak angin gopean hiji meureun. Ayo hudang sia. Aduh. Dah kuateun ieu mah kudu dipangmalikeun heula obat. Aduh. Kurang ajar aduh. Batur anu tadi arek non nu tadi janji narek bantuan kaula bantuan euy dek tipu mangga hayo bantuan tadi mundur pantang pulang dimulungan sato marah sato mati jalma marah pada mayu ngayonan musuh nu curang ngayonan musuh nu bedang naon ieu make kudu jeung dihadang sagala wayana maneh mah kudu jeung dek sia gelutna engke dunungan mah engke jeung dunungan mah sia dunungan jeung dunungan anak buah jeung anak buah dadek kalin anak buah kieu GR teh tingali make kopeah boga pangkat kieu ge deuh marukanan kumaha ayo sia ulah loba ngomong sia urang gelut ayeuna mah heuh hayo atulah ais atuh cicing arek diteungel atuh meureunnan ai teu cicing mah beunang aduh eta neungel nepi ka kitu sete neungel naon aduh atuh nanaonan deui gitu aya deungel teh apaan bieu mah meureunnan latihan heula sia beunang ayeuna mah sia sia beunang ayeuna mah sok sia mah bisa ka mana-mana sia sok sia anjing macok euy oh didinya sia teh atuh unuh mikna teh dicicing di ayo menurutkeun kaula hai karasa sia hayo
naon teu salira henteu wa wios wa kur cicing Satu mundur pantang ulang berjuang di medan perang ngabela kemerdekaan nganyeurkeun keadilan. ayo sia kurang ajar Yudhistira ayo beakeun wah kadasa ayo beakeun wah ayo hati-hati ya kan menikah terapluh kitu jang jalalungkeun wah sia beunang sia gan kade gan what naon deui jol neungeul we ti tukang KW ini mah teh hareup marukna dewek rek sieun meureunna hayo wanian gedingnya goreng patut oge di gede wanina mah aki-aki oge adatna mah gede paingan atuh nu ngora teh paingan barudak ngora teh ngadoakeun aki-aki singgera pae geuning kieu nya ayo hip teu karasa geuning neungeul teh sing kuat atuh neungeul teh tenagaan geus dahar acan nya eta acan pan bieu geus piraku ieu teh meni baleui kitu sok teungeul deui bener ieu teh ayo be nepi ka kitu eta neungeul nepi kakeun ka kitu sok atuh ayeuna Semar ka dieu sok ayo hayang nyaho sakumaha teungeulanana da dewek mah tara tunggal teungeul aya kitu leuleus wah sakitu ge geus punah ayo hudang wala leuleus aduh aing geus leuleus kieu teh sok seh hudang halah ampun aduh ampun be Semar Badrana aya dudu wong samana ya tobros paningalna kaya denawa katinggal aya hiji wujud nyatana geuning ieu teh raina taya sanes Dewa Batara Guru nepi kekeun ka kitu sia nanaonan sia hah alah ampun Kang ampun sugan teh moal kanyahoan nganggap mata pedak sakaing naon tujuan anjeun hah hayang-layang jamu sekali musyada Kang lacan waktuna
kege aya waktuna sia da moal dikasahakeun nyaeta geus da kuat kang hayang nyekelan eta layang jamu sekali musyada can waktuna hayo geus salin rek kumaha salina kang ieu leuleus ieu hese cengkatna oge bu dekat ogo hayo salin atuh cagerkeun heula kang cagerkeun heula waras tu makaning jati jati tu makaning waras walu ya cager ala ampun kang ampun nanaonan sia teh ala ampun kang ampun hayo geura salin mangga kang mangga ngurcaya sesekar ning wang caya sesekar ning wang cayana ilang gumiwang apunten kang kana kalepatan kaula ngaku kana kasalahan nanaonan atuh deui daripada kitu mending keneh uruskeun karitu nguruskeun naon nguruskeun tugas masing-masing pan meureunnan maneh teu salaku pamimpin di sawarga maneh teh pamimpin triloka tilu alam hayo geura balik ka itu bisi katempun ku si cepot jeung si dawala mun mangga kang bade wangsul ayo ka itu jangan keliburanana moga aya manfaatna ucu gening sakitu lalampahan teh nya ucu cu hapunten tiwa bilih aya kalepatan sareng ucapan anu ngaraheutkeun kana manah nyuhunkeun dihapunten nya ucu khususon kanggo ka pangrasa Bapak Wali wah khususna kanggo ka Bapak Wali punten gening sakieu aya nanya Bapak hatur nuhun kusumpingna Bapak Wali tos kersa rumpah tos kersa ngasumpingan kersa rumpaheun sumping ka dieu nya kitu kalongok urang sadaya ngalongok urang sadayana reueus pisan nya ucu alhamdulillah reug-reug ai kieu mah Seueur kasibukan mantenna teh. sangkilang seueur kasibukan salira namanya ujang alhamdulillah tiasa nyempetkeun waktos geuningan ka urang salerea Cekap saja. bulan ucu kumaha Aya muhun satu acan nuhun tisaha eta teh cu tisaha eta teh tinu ngaharewos engke ti triwulan. muhun diantosnya sugan we kelaksana nya ucu cu Bulan. sakitu meureunnan ti uwa mah nya ucu hapunten bilih aya kalepatannya ucu sakali salamat tetap salamat sakali jaya tetap jaya sakali merdeka tetap merdeka kemang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigota kacak Pemirsa anu mulia rupina pedaran wayang golek Sukabumian rengse kasangakeun kapitur sanaos ieu pagelaran mung saja tapi ieu wayang golek Sukabumian makalangan munggaran di pepadi kota Sukabumi. Salamet anu nongton salamet ditonton Gunung Agung di Sagranten Purabaya Parapatan ada Agung Pangapunten tutup ku hamdalah berjamaah alhamdulillahirabbil alamin cak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.